Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Wa qawluhum inna sholaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Wa qawluhum sareng ari ucapanana orang-orang Mu'tazilah. Inna sholaha wajibun alaihi tegesna kaul anu neme. Inna sholaha sayaktosna ngadamel kana kamaslahatan. Wajibun eta anu wajib alaihi ka Allah. Zurun eta dusta. Ma teu aya alaihi eta tetep berat ka Allah naon wajibun perkara anu wajib. Hartosna wajib di dieu teh wajib af'ali, wajib pirang-pirang padamelan. Janten cek orang Mu'tazilah mah Allah teh wajib nyiptakeun kamaslahatan, sedangkan cek Ahlus Sunnah mah Allah teu ngagaduhan kawajiban. Sabab Allah kan dat anu maha tinggi, sedangkan datangna kawajiban dina padamelan kudu datang ti dat anu leuwih luhur. Sementara teu aya deui dat nu langkung luhur tibatan Allah, sehingga mustahil ayana kawajiban di Allah. Alam yarau ila mahul apala wasibha fahadhiril muhala. Alam yarau naha teu narempo itu Mu'tazilah, atau naha teu malikir itu Mu'tazilah. Ila mahu kana ngujina Allah al atfala ka pirang-pirang budak, wasibha jeung sibehna itu atfal. Si sibehna atfal teh nyaeta sakabeh makhluk anu henteu kataklif anu goer mukallaf, contona sapertoskeun sato. Fahadzir mangka kudusian anjeun al muhala kana barang-barang mustahil, hartina netepkeun perkara-perkara nu teu aya di Allah ka Allah. Wa jaizun alaihi khalqus syarri wal khairi kal islami wajah lil kufri. Wa khalqus syarri sareng ari nyiptakeun kana perkara awon, wal khairi sareng nyiptakeun kana perkara anu sae. Jaizun eta anu wenang anu boleh alaihi ka Allah. Kal islami ari contona eta tetep sapertoskeun Islam, ieu conto perkara nu sae. Wajah lil kufri jeung nyiptakeun kabodohan dina kakupuran, ieu conto nyiptakeun kana kaawonan. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wa imanuna jeung ari iman urang sadaya bil qadari kana qadar wa bil qada'i jeung kana qada. Wajibun eta an wajib kama barina tetep sapertoskeun perkara ata parantos sumping itu ma fil khabari dina hadis. Wa minhu ayyung dorobil absori lakin bila kaifin walan hisori. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna wajib, artina wajib diimankeun. Ayyung doro ari yen ditinggal di Allah bil absori ku pirang-pirang mata kepala. Lakin tatapina ari itu nadru bil absor bila kaifin eta tetep kalawan tanpa aya kaifiat, tanpa aya cara, walan hisorin jeung tanpa aya batasan. Hartina kaifiat jeung batasan ningali nama eta mah teu diketahui, teu kudu diimankeun kumaha cara urang ningali Allah di surga isukan. Tah anu kudu diimankeun mah pastikeun we bahwa Allah teh di surga bakal ditingali ku soca urang. Kapiata mah teu kudu didetailkeun kitu. Da engke eta mah engke we upami tos kaalaman da dina sumber syariat ge dina Quran hadis teu aya ngajelaskeun tentang kaifiat urang ningali ka Allah di surga. Lil mu'minina id bijaiz uliqat hadza walil muhtari dunya thabatat. Id uliqat karena dihubungkan itu ru'yatullah atau
nadrullah lil mu'minina ka jalma anu iman bija izin ku sifat jaiz aklan. Hadza kedah paham anjeun kana ieu perkara. Takdirna ifham hadza. Wa thabatat sareng parantos tetep itu ru'yatullah lil mukhtari pikeun makhluk anu dipilih nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyan di dunia. Jantan ningali naka Allah tetep aya di dunia keur Kangjeng Nabi mah tatkala Kangjeng Nabi nuju Mi'raj tah Kangjeng Nabi teh ningali ka Allah eta hiji-hijina ru'yatullah nu terjadi di dunia. Ari ru'yatullah nu sanes mah engke bakal terjadi nate di akhirat di surga pikeun jalma-jalma mukmin. Wa minhu irsalu jami'i rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna itu jaiz aklan perkara anu weunang cek akal irsalu jami'i rusuli ari ngutus ka sakabeh pirang-pirang utusan. Fala wujuba mangka teu aya kawajiban eta maujud bal bimahdil fadli balik tak kusabab murnina nugraha ti Allah. Janten ngutusna Allah ka para rasul teh eta teh lain kawajiban Allah tetapi murni karena nugraha ti Allah, paparin ti Allah. Lakin bidza imanuna qad wajaba fada hawa qamin bihim laiba. Lakin imanuna tatapina ari ngimankeun urang sadaya bidza kana itu irsalu jami'i rusul qad wajaba eta nyata wajib itu imanuna bidza. Fada mangka kedah ninggalkeun anjeun hawa qaumin kana kahayangna hiji kaum laiba anu ngenteng-ngenteng itu kaum mana laiba makan ngaulinkeun laiba anu ngenteng-ngenteng itu kaum bihim ka para rusul. Jantan murad bet ieu sok sanaos eta ngutus ka para utusan teh lain kawajiban keur Allah tetapi ngimankeunana urang kana diutusna para rasul mah eta mah hiji kawajiban keur urang. Da ari sabada urang mah aya zat nu langkung luhur nyatana Allah sehingga terap kawajiban di urang. Wa wajibun fi haqqihimul amanah wasidkuhum wadiflahul fatona. Wa wajibun sareng ari anu wajib fi haqqihim nu tetep itu wajib di hakna para rusul. Al amanatu eta kahiji amanah dapat dipercaya. Wasidkuhum jeung kadua benerna para rasul. Wadib jeung kudu cenderung anjeun kudu condong anjeun hartina kudu nekadkeun anjeun lahu kana itu perkara wajib al fatonata kana sifat fatonah sifat pinter. Wa mithlu tablighuhum lima atau wa yastahilu diduha kama rawau. Wa mithluda sareng eta misilna ieu madzkur nyatana eusina teh amanah sidik fatonah tablighuhum ari nyampaikeunana para rasul lima kana perkara atau geus datang itu para rasul mawa itu ma. Wa yastahilu jeung mustahil naon diduha lalawanana itu madzkuroh eusina madzkuroh teh amanah sidik fatonah jeung tablig kama barina tetep sapertoskeun perkara rawao parantos ngariwayatkeun para ulama kana itu mah. Janten simpulkeun tina dua bait eta bahwasana wajib keur para rasul ngagaduhan sifat amanah sidik
patonah jeung tablig. Jeung deui mustahil pikeun para rasul ngagaduhan lalawanan sifat eta anu opat nyatana kidzib, hianat, kitman jeung baladah. Wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. Wa jaizun sareng ari anu wenang fi haqqihim nu tetep itu jaiz di hakna para rasul kal akli eta tetep sapertoskeun tuang, wakal jima'i sareng sapertoskeun jima lin nisa'i ka para istri, lin nisa'i ka istri fil hilli dina jima nu halal. Hartina sifat para rasul anu katilu teh nyata sifat anu jaiz anu wenang eusina a'rodul basariyah, sifat-sifat kamanusaan anu mana sifat-sifat kamanusaan eta teh teu ngajadikeun kurangna kahormatan para rasul. Wa jami'un makna ladzi taqarrara syahadatal islami fatrohil miro. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.